Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton jangan lupa barudak, like, comment, and subscribe. Mak ya kan di dia tuh yang kangen kok mak. Budak teh sudah ke warung indung deui anu ka warung teh nya ulin we hayo. Sa itu. Wah, ari mah aya di bumi. Kala ari ieu teh saha? Erum? Nyawa iya abi erum. Astagfirullahaladzim. Rum ieu teh maneh? Ka mana wae atuh? Aya wa rumah diten apa? Ya Allah, palingan atuh tara panggih, meni tara nemu ulin jeung sikiin. Kan abi teh basa ieu teh dibawa ku apa abi? Gusti nu Agung, ninaha jadi teka urus kieu maneh teh. Malum atuh wa di ditu teh abi teh dititah we ka kebon unggal poe. Ya Allah, dodot teuing rum maneh teh. Wa ari mah ya di imah. Aya tuh, imahna teh anu di belah ditu tuh. Tuh, nu belah ditu. Nu itu. Heeh, tuh nu belah dieuna nya. Oh, heeh. Heeh. Nu nyawanya. Heeh, Jug. Berapa panggih? Heeh. Ya Allah Gusti, budak teh jadi teka urus gitu. Iya gitunya. Mak. Iya abi uih. saha. Ari mah abi aya. Masaha Wa ucung ma abi. Oh, maabi. Ayah. Mak. Iya, ayah iya, nangan emak. Nah, ngegeruan we ka dia samperkeun. Naon? Anggar segogorowokan wae teh. Samperkeun, lain gogorowokan ka era ku batur. Itu tuh, ayah itu, nangan emak. Saha? Saha, yang maneh? Ya asli maneh. Ya Allah, makaing balik deui. Kumaha cager maneh Gusti. Ya Allah. Abi teh kangen ka emak. Sarua mau ge kangen ka maneh ya Allah. Kumaha maneh di dieu teh cager ya Allah, keruh. Bisa maneh ka dieu. Orangna abi teh ninggal kabur. Nah, kunaon dari maneh Kita wae ka kebon kok apa mah. Bapak maneh mah teu pisan Gusti nu Agung. Nih ayeuna maneh ini jadi leutik kieu awak. Ya Allah, tar bedahan maneh ku apa maneh? Tara nih mun hayang dahar teh kudu ka kebon heula abi teh nih. Allah, ai bapak maneh kunaon? Ade bapak maneh naonan wae di ditu. Aing beger meureunna apa mah. Gusti nu Agung, ya Allah, ini maneh di leutik kieu anak urang ya Allah. Maneh Gusti, ya
ampun. Nggak tuang encan mana? Encan nih. Tuh tanya orang tuang ngelanya. Ya Allah, menjeletik kieu anak orang. Yuk. Sok, yuk kali dia. Ya Allah, anak orang kak. Nah, ibu mana teu maraban maneh? Dek naon dibawa teh maneh teh itu di paraban mah. Tuing. Kacida tuing. Beger we haban, budak teu diurus. Ya. Ya, bro, tuang cing gede, bro. Tuing aing ka budak tinggalin pat kaleutik kieu, budak urang Gusti, mbah heula ku aing di paraban nepikeun ka ngagenjer nganaon ieu mun paling ka diantap di kabegang kieu ya Allah. Sok bro dahar sing gede dahar bro. Ya Allah Gusti, budak urang potin kababelawakan ke lapan urangnya. Udah teuing, Allah kru maneh awak jadi leutik. Saludi baju. Bisa nguan deui. Waran. Warat. Ya Allah, keru maneh meni. Bukan goblok kan ya, maneh kasih. Tapi terlambat atuh. Kenapa maneh terbedaan ke bawah maneh? Itu atuh tadi tuh emak. Ngeun ke patung ka itu deui maneh cicing gede jeung emak. Mun aja ka itu lah daek. Leutik kieu maneh Allah. Ente ke bawah. Iya, ka bawah duaan nih sae. Katakan ge nih udah ngomong. Tuh, nih ke bawah bawah. nih. Nyante, nah digiatrikeun gitu. nah ente nya. Dibetrekeun nih. Nah, udah tuh. Tangkrup. Oh, sok. Kup. Yes, Sok abieun. kita main. Ini jauh pisan. Ka bawahnya. Maksud Naon we Atuh tah hijieun mata main teh ka bawah nyokot. Oh, Ni nanta tuh Ini ini harus kartu. kami. Dah hijaunya. Orang hijieun mun dua. Kamu dua, enggak karan ya saing pisan nih. Bongan saha? Sayang. Udah gede leungeun namanya mah. Iya bapak bilang jambuna. Guna deh ya. Mau nyarekan situ kuno bogana. Ini pagi mayan malah padun gitu nu bogana. Bae da eueuh cahajina oge eueuh. Da zaman nu Allah. Bah. Wan, aduh kurang halus soalna. Wan ciburit surya rek pamit turururut ngaririnci hujan letih turururut mananya nang pokoknya eta WA Nahan Nah itu teh endag-endagan tanggal jam teh sahanya. Oh si Kiin. Hei Kiin.
Alas ya, aja hajina. Alah, kumaha euy? Naon eta ngalah jambu maneh? Henteu abi mah ieu morolang layangan da. Ah eta maneh ngopi naon? Turun. Nu boga oge can ngopi sok sia. Sok turun hayang di baledog sia sok. Sok urang mah baledog sia. Heeh, ieu dek turun da. Ayeuna turun. Sok sia turun. Heeh, ieu na oge can ngopi. heeh kemana? Da ieu ge dek turun. Sok panas budak teh. Namun hayang bebe heula. Turun. Heeh. Budak teh. Budak teh mau kanya tadi warah maneh teh. Awas mun sakali-kali deui nya nu boga oge can ngopi. Ngeunahnya dicanakan. Nu boga oge can ngopi, urang mah dek dijual eta teh. Itu kena naon? Heh, eta keur naon? Ngiluan. Dek naon maneh ka dieu nih. Sia. Ulah dibawaan saya sih kieu mah galak, saya juga main. Kamari oge saya nyakaran wae, galak pisan. Mau dibawaan Saha eta teh Ita? Si kieu eta teh galak pisan sia si kieu mah. Oh. Ulah dibawaan sianya. Si kieu mah galak pisan bakal saraka, bakal hayang sorangan. Mang ke beklan di paling si kieu. Wah, Tong bawaan Dek non mana kiin ka dieu nih juga ka ditu balik nih da moal dibawaannya. nih sia kita saing bae we atuh. Ini bae Ita bawaan karunya. Saha itu teh? Siin atuh da siin mana galak nih kita bakal malingan ieu nih kebekleun ada palingan. Da embung atuh da galak pisan. Juga mana mah ka ditu balik jug. Nih yang wae ngiluan. Ka ditu jug balik. Nih bae we atuh da urang mah dek ngajak si Ucun sok. Nih. naon nih da imah bumi enur daen bumi si Ucunya nih. Juga mana mah ka ditu da moal dibawaan. Sia kita saing. Awas ya lamun ngalewat ka imah urang. Nih. Saya we da mau ngalewat jalan kadinya bari nage hoyo. Awas yang ketinggalikeun ku urang di arah. Nyanjeu beda teh sieun kese. Sia nih Baskom. Si Baskom. Kese. Anggar kebiasaannya barudak teh anggar mun hareureuy teh mamawa kolot. Anggar. Diajarkeun ku saha teh anggar. Saharopan budak teh. Kesi. Baskom cenah tuh. Nuar. Kese. Ulah hareureuy maneh? Sia hareureuy wae. Henteu mah eta mah si Ita tuh jeung si Iin. Ulin we. Sok wae hareureuy ya ulin teh. Tuh da mana ini dulu dicarekan teh mah abi nih. Da tuh da sikiinan. Heeh, tang gorokan we atuh nih. Heeh. Coba tuh main atau nih. Anggur hareureuy atas kumaha kolot wae. Eta anu masakeun kolot teh. Anggur. Hareureuy teh moal kolot. Mudak nama geus awalin deui alakur kolotna anu eta teh anu masakeun teh. Da kitu. Awalina teh hareureuy teh moal kolot. Baskom, kesi cenah.
Wah, bu asik kenal kayak gitu, murahnya sartil murah anak budak teh. Ya meyo ya. Oh. Ini ngenyanya. Nyisian nih. Awas ya kita. Kokong. Aw. Aneh ya. Ah, nyak mun naon? Nyak mun naon? Nih nyeri. Ini maaf Uli. Eta saha? Nikah Sep. Ayo nyang. Nikah Sep. Kasep nyeri pisan. Untung tenang. Terima kasih sudah menonton. Tunggu episode selanjutnya ya. Bye bye.